Aduh, ieu hujan gede aing teh tadi. Sawah mana teh dibeakeun caina kanu aing si Ibi mah buat ting dibedah-bedahkeun. Duh, katakan aing arurug ra. Cek uti mereka mana hujanan. Hari itu geuning si Ibi mah. Rek neang cai, Kadieu hayang rujak kacang teu. rujak kacang. Heuh atuh ahek nyobian abi. Sok cek uti teh rujak kacang. Rujak kacang. Ah, aing asa can pernah ngadahar nu kitu. Teh senokna beresnya. Yang gorengan, yung goreng tahu. Astagfirullahaladzim. Goreng tahu ieu teh. Ari Ibi ieu wadah goreng tahu di zaman iraha Ibi. Atuh nama ke kudu nanyakeun jamana cek uti. Tapi geus karohok ieu karahaan aing mah. Atuh kan bayar cek uti asa bersih. Ah, aing ieu da lamun teu ngahargaan Ibi hoream ngadahar goreng tahu ieu. Sok tah jeung rujak kacangna teh ada bersih cek uti. Ai eta senok di zaman iraha. Hatunya sahumur umurnya cek uti geus heubeul senok mah. Kabayang aing mah geus sabaraha bangus eta dihuapkeunna senok. Astagfirullahaladzim, atuh kan baik beda di kumah cek uti. Ah, geuleuh aing ngabayangkeun ge dihuapkeun nu bau sungut nu naon meureun. Ah, segala ning rupa. Da make sabun naon atuh cek uti da batu ge meureun kieu sarua nu beungan nu kokoro ge senok mah. Henteu abi mah nu beunghar. Nah da kumaha ieu teh? Mekel abi mah tuh senok emas sok mekel ka mana-mana oge. Astagfirullahaladzim. Ieu urut bieu tinggal didahar. Aya nu ngagorongan. Nah, eta cek uti ai urut sok dikamanakeun atuh. Langsung we di ka toko emas kan dijual. Eta teh emas senok oge. Nya atuh emas geus menang nyetelkeun yang kahirupan jeung gelang. Nya kal aing nawaran. Cing ek ngasaan ieu rujak kacang teh. Ngeunah cek uti ngeunah. Alergi moalnya. Namanya kudu sok loba omong ting. Beuki mah dahar we atuh. Lain abi mah da lamun lain ngahargaan mah ka Ibi da moal. Moal ngadahar.